Aduh, ya pamajikan. Kiraku orang lurah sakit gagah naruh badu itu merek. Kopi bisa kopi, ada jual ke kawan, punya kawarung tadi eta. Punya beli dengan sang di sajabana. Menikmat membawa. Aduh, gimana ini masalah khususnya untuk pamajikan, masalahnya orang bising untuk dibere. Akhirnya pan ke orang jadi bete melihat anak itu. Pamajikan nomor 2 aku kok. Pamajikan anu sakitu lobana tibang galak hiji mah. Galak ieu lamun sieun teh ku pamajikan berarti can gagah. Nah, seperti kuring pasti. Jak, papi mana? Saya di luar. Papi mana mah bayar duit saminggu 50.000. Dia sudah mandi jajan mandi jatuh mandi. Omong iki mah 1.000 teh 2 poe. Bapak mana kurang ajar. Ini minta duit. Dia beli dengan sangu. Beli dengan sangu di wae. Kemari dibere beli dengan sangu 43 juta, menikmati bang menang batang. Aduh. Bohong gede wadul jeung meuli make up oge nganjukan ka butong sampai 1.000. Dua tahun sing ada ngin. Aku pamajikan urang ka butong-butong sagala. Aduh, kayak gitu. Biar meuli dengan sangu mah. Ya, dengan sangu mah ya. 1.000 makan naon? Ini 2 bungkus, beli kopi, beli warung tuh, jangan kangen sih. Odol tahu tak? Mandi sikatnya, sabun malahan dengan pakai odol ah. Ngomong we titah nganjuk sawarehna 1.000 mah kudu naon? Heuh, sebanyak hilang teh sugan ditransfer ka warung gitulah urang teh tah. Datang ka tidak kudu ngerakeun mah. Waduh, pamajikan urang kudu nganjuk sabrek-abrek mah. Mas, gantu lah, ke warung lah. Tungguan ya, kayak tanah lah. Di warung WhatsApp dianjukan wae ku lurah. Modal boro-boro bati, modal ge coba ikos kieu. Kieu carana mah tutup ah. Dia dianjukan wae geus beak mah 40 juta na ieu boro-boro bati na ieu mah. Geus mah corona dianjukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang di wae tukang nganjuk teh. Kembali tuh direk dibayar engkege. Kita maliknya 10. Kopi sarun tuh, Cek. Iya naon 1.000. Ini 10 sawarehna mah tulis gini. Badak sok nganjuk wae geus bingung ngalakan anak oge. Engke deui balik deui bejakeun heula ka salaki ulah sakieu bawa duit balik balanja teh. Jadi transfer ke PayPal ya aku Cek. Iraha dumukeun heula ieu hutang geus 40 juta di dieu. Kumaha atuh Cek saling dijelaskeun 10.000 mah naon? Ya pantesan eta awak miki montok wae. Ngadahana minjem we beunang kos kitu. Ya geus tadi bete. Aku jadi awal kecil, saya kesina memuaskan. Oh no! Tukang warung ngomongna. Padahal puaseun, make kedipan, make goyangan, pokoknya mah asik atuh Ceu. Asik ulah salak kitu. Heeh nuhun atuh Cek. Kade bayar tah hutang, ulah poho. Heeh ke ditransfer. Era aya boga salah pasti. Serakeun kudu boga warung geus ditatagih wae. Mane ge neangan deui bener boga ngomong we lurah wae kalau mulai lurah ieu memang hubungan batur. Kumandang usir menenge ah. Mama eta baju pape kemanakeun? Diusir papi mana mah geus teu ngarisikoan, geus teu sanggup mamang mah.
balik ka dito. Ay na era kuno boga warung di Tatagihoi. Diusir dari posisi cara namanya. Yang benar-benar ngesuah, yang neka dia mau kecewa yang ninggalkan papi ya. Saking gagahna. Ya benar ya nges mah sieun direbut batur ieu teh. Nu gagah kos kieu ganteng kumis baplang kos kieu ya badunya. Soalnya saya ya awal membatak sebenarnya mah eta aya 14 deh itu tur alantri malahan tur hayang ditaksir lurah. Bodoh amat lah. Ngaku we lurah bodong meureunna. Lurah bodong itu lurah mah kes go aing gigetan. Ampun gimana sih ini nanti itu kok ada ya di bangga bawa ke budak rasaan mah Sanak paling berek pun tak iya kesana bisa kangen tak iya tah waduh ampun benar mentega ini pemajikan luas secara nama alah si dusun yang si wakil utara rega mah ayeuna kamarana mah ya suli segala. Ini iya bener yang geus tega ya. Pan aya teh musim corona ieu kumaha mun bape kejadian. Aduh ting misejan kumaha meureunna ya. Masyarakat meureunna ieu lurah anda kena corona kieu. Tah jimat corona mah ieu teh bawa balik lah nu jauh. Aduh bener ieu mah ya. Geus beh dituna luas pasti cara namanya. Nya kumaha sih da. Aing geus kieu mah nasib geus jadi bubur ke masyarakat mah ulah katangga seperti kos kuring naon sebab loba nadunya oge geuning si horeng teh pagawean goreng mah tetap bakal anggeus mun bisa mah ke masyarakat ulah katangga milutan seperti kuring Geus ayeuna mah balik ka ditu rek meong randa sabarodo teh ayeuna mah geus embung nyaho lah. Aduh, nah si dia inget waktu ya. Ayeuna mah si wakil si dusun oge menikmat, henteu nempok ngelurah ayeuna jadi balasa kos. Kemana nih yang kudu balik? Waduh, mobil beak, motor beak, nyesa Harley Davidson ya. Aduh, ampun ah. Jiwa tuh kegiatan ya. Pada tangga kos iya pan ya lurah. Duh, hanya rek nambahin si dusun mun kos bicara namanya. Kira kumaha teh uga duit pisan. Kostumnya ya piraku anu dengan bener-bener tega begitu cara nasun disun. Aduh, kenelah tibang pemajikan kuci mah coba kene ayat 12 deui pamajikan. Saking gagahna loba duitna. Duit mah loba keneh ngan ditransferkeun wae ieu mah. Deposit ini mah tak percaya ieu mah. Tah, kan enak mereka si dusun nih si wakil. Dimarana cicingna manehna. Tuh, modal beak lah. Urang aya uji mana nya? Minta modal ya. Nah, urang biasa memang paatkeun oge kil. Tapi kan dibere modal 5.000 ewan. Bener-bener tah kontakan urang. Urang mah tadi modal ke urang. Aya ka dusun kuat berapa duitnya. Urang ku ka urang. Dua eta. Gil. Lu gelo lain set mana aku putih. Anjir, lurahan yuk. Lurah. Kemana lah? Belaan Dari tukang kredit apa tukang mentaan?
nya ieu mah tadi usir ku pamajikan anu nomor 13 tadi teh. Eta mamana kos ieu tah duit muasalah barareak anu ditransferan teh. Masih pagawean teh. Buruk minta modal euy karura teh mah. Mingkal ge gembol. Ieu urah ieu menikmat kos kieu ieu si dusur anu kitu mancan balik keneh wae tah. Kurang seru eta si urang sih. Ayo. Bonus radio di bawaan ieu. Eta ya. Ka bajuna. Beraku ieu. Punya dia. Jadi kumaha gawe kae. Enakeun gelembar-gelembar grembo. Rek. Ayo orang main deh ayo. Aduh, pianan kos kieu mah. Urang mengaku badak geus beak mah dageninganan batur ge anu daekeun deukeut. Boro-boro batur anak jeung pamajikan ge ninggalkeun. Mentakan keur ka masyarakat atau keur ka warga urang anu dumuk baleungharna ulah katangka nurutan kosim kuring bro sagala rasa maneh lo badunya akhirna mah kos kieu. Nu ngaku nu ngarah boro-boro ku indung bapak ku kolot serangan pamajikan oge. Anak kata ditu. Ya aya mati we sugan aya anu daekeun ngulikeun. Komo bari jeung urah masih kasep keneh we. Beraku we daekeun ngulikeun. Angot kedeung ge mata ladang kuli macul ge beunghar deui. Tenang. Penting mah urang daek usaha.